sok kolot baheula nyeuseut di keuman dina jolang mesin cuci teu boga demi Allah baheula mah eueuh nyeuseut manual gegero teu make moto make bulao ngistrika make hayam jago nu ngagujleg make areng bener baheula mah ayeuna mah nyeuseut ku mesin cuci pangering ku mesin cuci ari manehna naon TikTok geus mah hayo ganyaran awewe sia beak ku mesin ayeuna mah mata kudu bersyukur atuh geus dipangmeulikeun magicom teu nyangu geus dipangmeulikeun kompor gas teu mirun seuneu geus dipangmeulikeun beas teu nutup nikmat mana lagi yang akan kau dustakan kolot baheula mah bener nyeuseut oge moe oge baheula mah make tamang make awi make gantar ayeuna mah meuli sia di stainless ya mah mata ke oge pirang-pirang sakieu ge alhamdulillah coba jangan memandang kekayaan orang lain dong ieu mah tatangga meuli kulkas manehna asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum kalah kagamar kulkas ceuk salakina teh nah ieu tongong jadi 2 pintu